Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng sonten pendak desa Rangarit dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda anu nyanak judul Anak Titipan Siluman sari ke-53. Ka mitra-mitra Kangarit anu gaduh channel bilitacan ka bujeng kabuka ku Kangarit dina komenat serian mampir tos we gitu kayak ku Kangaritnya dibuka channelna. Mudah-mudahan mitra-mitra dina danget ayeuna nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batina damang waluya salamina. Dina seri ke-52 nyaeta nuju nyarioskeun Pak RT Mang Koko sareng Aki Unen anu nuju aya di kandang mundingnya mitra-mitra. Aduh karunya Aki Unen anu diudag-udag ku sakadang monyet deui kadinya nya. Semangat supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar ah. Kitu cek Mang Koko. Tong waka Mang tong kadiekeun we kadiekeun eta sarung urang ngrungkup ku sarung kitu cek Pak RT. Atuh Pak RT jeung Mang Koko katayap nyamperkeun Aki Unen anu keur ngararasakeun leungeunna anu panas urut tadi asup kana durukan. Anjing babaung beki tarik beki keeng karasa di kampung Dangder asa leuwih geuman. Hari-hari ta Pak RT jeung Mang Koko terus kakatayapan anu saterusna Aku Unen dirungkup mane benang pisan karungkup ku sarung Mang Koko. Bodong sioh bangsat bening kitu cek Pak RT. Ah Pak RT orang loloh we di dieu kitu cek Mang Koko. Atuh Aki Unen meuni reuas jaba eungap jaba bau. Oh atuh sarung Mang Koko anu sadu diseuseuh hampir setahun sekali dina gancangna teh genep bulan sekali lah nyeseuh teh da mun diseseuh teh cenah bisi beak clearna. Aki Unen meuni kakarelekan bakat kuning eungap tapi Aki Unen apaleun kana sora Pak RT jeung Mang Koko. Ngan gantawang Aki Unen ngagantawang edan siah kerte kurang ajar sarko boboko butut sarwana jeung RT abong gaji sia leutik teu neuleuh ieu aing si Kunen maneh deui sarko boboko eueuh sokoan boboko buntung boboko butut boboko totos boboko kuberit rek modaran sia ka aing ngeus eueuh rasa satia ka babaturan teh kitu cek Aki Unen bari gancang nangtung. Karena burial bencelik bari kitu teh renghap ranjug. Atuh Pak RT jeung Mang Koko meuni ngagarebeg. Aduh ki hapunten teu katinggal hapunten ki hapunten kitu cek Pak RT bari acong-acongan nyembah. Mata sia piraku aing teu kadaleh sakia aing badagna peda eta hampura bisa dipenta sangeunahna we kitu cek Aki Unen. Aki Unen nafsu lain di kieuna jaba bujurna nyeri tadi titeunut ramona panas bibirna pait da ngalamotan nog munding. Ah pokona mitra-mitranya karunya we Aki Unen mah. Aki Unen mah kuatir jeung karunya nasibna
bener-bener dina kayaan ripuh. Oh Ki, punten Ki, ulah kata terasan Ki, ulah gitu cek Pak RT. mata sia teu kadeuleu kitu cek Aki Unen. Pok mangkoko nyarita, aduh punten Aki juragan, punten pisan anu kasuhun, punten weh, lain puntenan, iya aing ngap kitu cek Aki Unen. Awas ya mun sakali-kali deui ku aing dikepret kitu cek Aki Unen bari ngahegak. Keur kitu aya anu sasegrok si horeng eta teh monyet anu nyamperkeun ka maranehanana. Atuh Aki Unen, Pak RT mangkoko mane ngeyek-yek, awakna ngadeg-deg, turna ngeleper lewas lain di kieuna. Rek teu lewas kumaha atuh, ningali sakadang manyoet geus ngajega di hareupeun manehanana. Aki onyet, Aki kitu cek Pak RT. Mangkoko Aki Unen kaloba catur malikeun awakna berengpeng tiluana lumpat, tesikna segala didopak, segala dibaduk ku sieun-sieunna. Ari-arita mangomen jeung balung jeleng loncat ka hareupeun Prabu Ruhung Raksa Bumi. Aok balung ngahaok, "Hei Prabu Ruhung Raksa Bumi, rek nanahaon jor-jor ka dieu?" Bari ngacaokeun, awas lain hiji raja, sanganana sia nyeun kaonaran. Kitu cek balung bari melak cangkeng. Atuh Prabu Ruhung Raksa Bumi mending ngagebeg. Lain Prabu Ruhung Raksa Bumi wae anu ngagebeg teh Patih Bakasakti Senopati jeung para ponggawa kabeh ngagerebeg. Ret Prabu Ruhung Raksa Bumi nempo kana eta sora barang ret gebeg. Prabu Ruhung Raksa Bumi mending ngagebeg sabab di hareupeunana geus ngajega Raden Dahar Bumijaya. Nyaeta putrana Nyimas Sinigini ti Siluman Oray atawa ti nagara Siluman Oray. Keur Prabu Ruhung Raksa Bumi ngarasa heran lain di kieuna. Naha cenah jo ujug-ujug aya di dieu Raden Dahar Bumijaya aya di dieu asa teu kaharti kapan ieu mah ngesidik alam manusia. Asa pamohalan bari dibarengan ku hiji bangsa manusia. Pok Prabu Ruhung Raksa Bumi cumarita, "Oi Raden, daya di dieu." Kitu cek Prabu Ruhung Raksa Bumi. Ditanya malik nanya, anu kieu patut pamimpin, anu telmi telat mikir, nu kieu patut hiji pamimpin. Ya Ruhung Jaya Bumi ulah peda-peda andika hiji raja. Dengekeun Ruhung Raksa Bumi, ulah peda-peda gablek jabatan, sanganana ngalakukeun tindakan
Ya, hiji raja mah hiji pamimpin. Lamun bener mah rek nangtukeun bener jeung adil lain kieu carana. Kalaka bateng we sia budayut. Abong sia mah monyet, sagala dihakan. Sagala dia jamrat. Sigana mah eta ina beteng teh duit rakyat konyok. Kitu cek balung pariti popolotot. Nafsu lain dikieuna atau Prabu Ruhung Raksa Bumi lain dikieu nafsuna diesek-esekeun ku balung. Tapi da Prabu Ruhung Raksa Bumi ge hate leutikna mah narima manehna ngarasa salah. Rek teu salah kumaha atuh? Eta di nagara manusia lain di nagara manehna. Sangeunahna teu gugur teu angin. Mun kitu mah aya masalah atawa mun kitu mah eta teh pas imahna mangkomod rada kaharti. Urusan jeung tatangga mangkomod mah sama sekali eueuh urusan. Hoi, Lahar Bumi Jaya, aku berontok. Polong corombong, ayo lewat si Lahar Bumi Jaya. Kurang ajar, campolak. Kitu cek Prabu Ruhung Raksa Bumi. Atuh jeleng para ponggawa cung jeleng rek ngahurup balung. Atuh ningali anakna pada ngapung. Mangomen ge teu cicingin. Mangomen nafsu lain dikieuna. Ningali nu jadi anakna rek pada ngarempuk, lain pada ngarempuk deui. Intina rek pada ngaraponan ku sararea. Cak pikir Mang Omen, kelaanan ari anakna kudu jadi korban mah. Kelaanan anakna kudu dijieun tumbal mah. Mang Omen serepet pedogna dilugas lang loncat ke tengah. Pok ponggawa nyerita ka Mang Omen. Manusa, maning pasrah. Maning minta ampun ka Gusti Prabu. Da moal manang sia ngalawan oge. Kitu ceuk ponggawa. Atuh Mang Omen ge puruk nafsu lain dikieuna. Pok Mang Omen nyerita. Hoi, monyet kurap, monyet leweng, monyet siluman, dengekeun ku jejewer sia. Ya, tah. Orang-orang si komen, cado mundur haram dempak. Kodot talu kamade sia. Omo sia nunyeun masalah. Omo sia nunyeun gara-gara. Jangan kaributan di lemur batur. Tegap lega era. Kunyuk. Dasar monyet. Ari sia di mana sakola? Omo sia disakolahkeun meureunnan. Moal baju merat jabret kana barang batur. Dasar monyet. Itu cek Mang Omen. Itu nate Mang Omen bari bedogna ngahyung rek ngababat peheung ponggawa. Tapi jeleng eta ponggawa luncat. Tapi Mang Omen rikat nyusul tepus ku bedogna. Lap. Eta ponggawa ngelok bari kitu teh ngaheumbatkeun ramona. Anu rangwastur paranjang, wah kukuna ge para rijil. Maksudna mah eta si ponggawa rek ngababad beungeut Mang Omen. Eta leungeun ponggawa ngan sakilat dipapag ku bedog Mang Omen. Leungeun si ponggawa beunang pisan dibabad ku bedog Mang Omen. Kuak. Eta si ponggawa ngaguak. Tina leungeunna kaluar getih. Pokoke atuh sama siku ngagelenceng.
ningali Ponggawa kabeunangan jeleng mangomen luncat deui heuk. Pedog narek ngancak sirah Ponggawa. Tapi les Ponggawa ngiles mabur ka nagarana. Jeleng aya gulang-gulang anu rek ngarontok awak Mang Omen. Tapi Mang Omen sakilat pedogna. Pedog Mang Omen dirojokeun kana beuteung gulang-gulang. Heuk pres. Pedog Mang Omen akabres pisan kana beuteung si gulang-gulang. Purial getihna kaluar tina beuteung gulang-gulang. Eta gulang-gulang aduk songkol pruk roboh. Tarik kituna teh les leungit. Jeleng kaditu jeleng ka dieu Mang Omen jeung balung pada ngahurupan. Balung oge pada ngahurup. Oh atuh monyet nu sakitu riab jeung warana lain puluhan lain ratusan tapi ribuan. Kata sirikna pasukan siluman monyet dikerahkeun. Esang geus ngorolok maseuhan awakna. Mang Omen ripuh lain di kieuna. Pada ngaraponan ku siluman monyet nu sakitu lobana. Jeleng Mang Omen luncat deui. Katingali aya monyet anu nyurutuh heuk. Pedogna ngubat arek ngababad beuteung si monyet. Jeleng si monyet loncat ngajuralit plos atuh. Pedog Mang Omen ngageblos tapi orok kaya. Anu gigiranana kababad brek. Cerit eta monyet teh ngajerit roboh. Jelang deui Mang Omen loncat ka tengah. Aduh loba monyet. Heuk. Pedogna putpet. Pedogna putpet dicasar bolangkeun eta pedog. Loba monyet cing garoak cing garuik cing salagrok bari saterusna ulus sebes kabur ka nagarana. Aduh siope. Aduh lawan monyet loba-loba teuing teh. Monyet di mana nya? Waduh. Kitu cek Mang Omen bari ngahegak. Harita balung ngamuk muak ngawik. Loba siluman monyet anu paragat nyawana. Tapi hari kurebuan mah balung ge sarua we ripuh. Awak balung ngahegak, balung mundur ka tukang. Bari kitu teh ngatur kuda-kudana. Atau si monyet anu sakitu lobana teh ngangsreg nyerang ka balung. Sakilat balung ngangkat leungeunna ka luhur. Dina leungeun balung kaluar hiji pedangnya eta pedang pusaka. Pedang pusaka anu kacida ampuhna. Serepet eta pedang dipesat. Barang dipesat cahayana meuning ngegebur. Pamorna kaluar. Atau monyet anu nyalampurkeun teh undur-unduran. Da kuat ningali eta pamor pedang pusaka di nagara siluman orai. Eta monyet mundur sabaraha lengkah. Eta pedang dihembatkeun dipake ngababad siluman monyet. Sakali ngahembatkeun ge loba siluman monyet anu paragat nyawa. Heuk. Pedang putpet pedang teh siga anu heruk. Jelang balung loncat ke tengah. Heuk. Aya nu ceulina nu leungeunna kabeh dibabad eueuh nu disesakeun. Jelang deui balung loncat eta eungan monyet mundur ka tukang. Tapi langsung ku balung diserang. Heuk. Eta pedang rek naruk hiji Ponggawa. Jelang Ponggawa loncat kituna teh Ponggawa bari mesat pedangna. Heuk pedang. Pedang jeung pedang diadu ngabure nyai. Heuk. Pedang balung ngababad suku si Ponggawa tapi ngasakila dipapag deui ku pedang si Ponggawa. Heuk. Pedang gelenceng. Eta pedang si Ponggawa puntung sapat pisan ku pedang balung. Dina kayan kitu heuk. Eta pedang balung ngababad ka luhur. Heuk pret. Kana pisan kana pak na si Ponggawa. Si Ponggawa ngaguak bari sesegrok.
harita anu benang taklakna, anu benang sukuna, anu ngagelenceng sirahna, aya oge anu benang leungeuna. Atuh sileman monyet cing karocek cing jararit balung terus ngarangsek ka hareup, pedangna geus beureum ku getih. Balung estuning siga anu kacape, tapi da teu cukup ku sakitu, ari hiji lawan ribuan mah anger we. Prabu Rung Raksa Bumi mane kekeraot ningali pasukana loba anu paragat ngawa, loba anu perlaya. Prabu Rung Raksa Bumi anu saterusna marentah ka Patih Bakasakti supaya newak balung cenok Patih Bakasakti nyembah. Anu saterusna jeleng Patih Bakasakti loncat ka hareupeun balung. Aok Patih Bakasakti ngahaok, "Hoi, Lor Bumi Jaya, ya kaula lawanan si Bakasakti." Kitu cek Patih Bakasakti bari melak cangkeng. Cakakak balungnya kakak seri. Dengekeun Patih edan, Patih kuclek, Patih wakanyaho, sia mah teu gablek otak. Teu gablek otak sia mah di titah itu ieu ge, peda sia mah bam geus katutupan. Agugu we ka Raja Edan oge. Kitu cek balung bari merongsekeut. Wah, mentung mamawa kana potong kojok. Ayo, orang tarung begalan Patih jeung kaula. Kitu cek Patih Bakasakti. Sia nu konyok mah, sia nu manyoet mah, sia nu teu gablek otak mah. Kitu cek balung. Ari-ari tadi kaputren Nyimas Nigini. Nyimas Nigini ninggal tina kacarenggana, ninggal kayaan nu janten putrana anu nuju diserang ku siluman monyet. Nyimas Nigini kekerot, waosna kekerot nafsu lain dikieuna, ninggal anu janten putrana pada ngaraponan. Cak pamikir Nyimas Nigini asa teu adil, putrana pada ngarepung bari balung mah sasata mah masih keneh bolon, masih keneh budak. Tapi dilawan ku sakitu pohara pasukanana, bari ngajantul katingali Patih Bakasakti anu rek ngalawanan balung. Nyimas Nigini ngeleker, nafsu ngaguguduk ambarah teu kawadahan, beungeutna euceuy lir beusi apah beuleum. Anu saterusna Nyimas Nigini ngangkir Patih Sancamas. Dalela Patih Sancamas geus aya hareupeun Nyimas Nigini. Cenok Patih Sancamas nyembah, "Sandika Gusti Putri, kaula pun Sancamas bade nyangakeun sembah pangabakosmu. Mugi katampi sareng gaya pikir saeunaon Gusti Putri ngangkir kaula." Kitu cek Patih Sancamas. "Ditarima paman Patih. Paman, tempotuh dina kacarenggahna Raden Dahar Bumi Jaya diserang ku si Prabu Rung Raksa Bumi. Cek pamikir kaula asa teu lucu paman. Budak bolon dirempuk." Kitu saur Nyimas Nigini bari raraina semu euceuy. Atuh barang Patih Sancamas nempo lain di kieu. Patih Sancamas kekerotna, untuk kekerot, "Sandika Gusti Putri, kaula ayeuna bade nyiapkeun pasukan, urang hancurkeun eta monyet edan." Kitu cek Patih Sancamas bari kitu